Tepuk tangan Kang Mahlede. Alhamdulillah ieu cepiah teh seperjuangan sareng para dai-dai pidoana mudah-mudahan cing istiqomah. Amin. Berjuang dalam dakwah. Amin. Sareng abdi sareng ingkang dulur pangresana dai Aji nya abdi sareng dai Aji teh saalma mater di dai TPI. Bageula mah asup kana TV. Ayeuna ge alhamdulillah masih keneh ngan bageula mah TV-na TV TPI emergency TV. Ayeuna mah TV-na TV ruksak. Tapi insyaallah sok sanaos na TV ruksak diteraskeun perjuangan dakwahna ku cepiah dina TV naon? Tapi dina Trans Tunduh. Trans Tunduh. Alhamdulillah. Dina Trans Tunduh sareng dina Yusuf ayanya. Dipoto teh. Oh, seger pisan. Sada acan nyarios salam heula meh barokah. Salam heula. Jadi ieu teh acara umroh cepiah. Cepiah kantos umroh. Kantos. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang biasa angkat sarangnya. Isur jamaah mau ngadoakeun jamaah. Mudah-mudahan ku barokah cepiah sareng abdi dongkap urang sadayana arangkat sadayana. Sok mangga salam heula. Jadi ieu teh sadayana desa sadesa apa kita itu di ulang ku di perempuan oyong sadesa Lampung ya kacamata oge dong. Alhamdulillah. Sabatosna itu saya bisa di jamaah. Sok atuh sapa heula. Tuh di ditu mah aya di tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa anu maot kan lagam salam gitu mah jika nu rek ngumumkeun nu maot Eta mah lagam PDKM. lamun aya lagam salam gitu jelema teh geus kararieu we na jandela saha modal saya nu modal Salam mamah ledeh, salam mamah ledeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang sadayana. Nah, mun gering mah moal ka dieu moal. Penting garore we di imah. Ya, alhamdulillah pokona sing sarehat sadayana. Sing loba duit, panjang umur. Utamina mah sing loba duit. Na panjang umur awak sehat duit teu gablek lieur kana hulu. Anggar. Cepiah. Nah, Mending loba duit, mending loba dulur. mending loba duit teh kanjut teh gablek dulur ge ah. Penting duit loba lah dor teh iki batur ngaraku dulur. Ada ibu ulah katipunya abdi mah lain ustad, abdi mah lain kiai. Nyuwun abdi mah mahle deh. Nu sok di TV teh nurutan Mama Dede anu Mama dan Aa bucak dong. Curhat. Oh, mesti ganti. Oh, ti baheula oge eta. Oh, udah kadengina teh bucat dong. Juteh teh nanaonan Mama jeung Aa di TV ngadon bara rucat. Paingan keluar di TV nareangan. Elap. Kan tuh dielap bacet pak. Ya, mak bunga mak. Ya, atuh sisirian di dieu mah bararunga, atuh di imah makan pararusi. Oba pagawean di imah mah cepiah oge pan salaki 18. Terakhir pan ke urang Arab harita. Allah. Urang Arab teh ya. Gede teu. Ih, urang Arab mah hees na keneh sagede anak kucing. Maksud teh awakna. Pas udang segede ping-ping orok. Malam pertama jeung urang Arab 14 jahitan. Saking naon eta teh? Alah kuat alabatan smackdown. Kamar malam pertama kuat doyong. Perban itu cukup hiji carita make tapes kalapa we kagok. Cuman 10 meter lempang lecet. Utak diganti ku lakban. Eta teh salaki orang Arab, ari orang nu lainna orang mana we? Ye, ayo mulai mah orang biasa, hari teh kasih jumanta. Kawin teh tukang cuek batu. Hari teh mena kepentingan, karunya diampihan we,
bawa ka jero imah ngahulang wae kagok paling perkosa we. Awas ada Pak Polisi di Payun. Nah, Pak Polisi mah bagus. Bawa cepet kan pernah ke Pak Polisi. Pernah? Pernah. Kenapa lu caro ke polisi? Ih, kuat dipanggilkeun kamar. Eta teh. Tina bosi kabeh. Oh. Benyana eta. Ki ge kuat diantar pan. Kuat pang bager-bager nama polisi. Saking gua bageura polisi. Maaf gratis. Tapi pernah harita Cepia boga pengalaman ditilang polisi. Kumaha tah? Harita teh Cepia teh keur mangkat ka jalan. Harita di aya razia, Cepia ditewak ditanyakeun. Cepia wayahna cenah ditilang. Pokona kitu surat mawa citeu naon mawa. Ieu cenah pusing lah lieur cenah. Cepia mah teu konsekuen cenah. Teu konsisten kunaon kitu. Eta helm Honda, bajuna Suzuki, motorna Yamaha cenah. Aing lieur ditilangna cenah. Itu ngahulang we, itu banyak nulis geningan. Pas nulis, Pak ulah wakan nulis naonnya Bapak gantian kuing ditilang. Bapak teu konsisten. Oh, pira aku ceria helm polisi, baju polisi, mobil polisi. Nya, tapi eta pulpen pilot. Pinter tepuk tangan. Pinter cerdas Cepia. Kan aya Cepia polisi nu gawe. Naonnya? Cicing apa disare? Polisi tidur. Oh. Sok teu tega kamari mah nu polisi tidur kayak simputan. Si tirisan. Aduh. Karupa wae. Iya wae. Ngodakeun heula nya Cepia nya. Mangga doakeun. Nya Ijabah. wah. Ya Allah, ieu teh nu bade arangkat sadayana. Alhamdulillah. Arangkat ka bumina masing-masing. Nya pokoknya nama doakan ku Cepia sing anu teu acan angkat sing arengal angkat ka tanah suci. Baroga duit nanta. Oh. Tapi udah mangkat ka tanah suci mah lain ku duit. Ku nasib. Urang minta nasib ka Gusti Allah. Kege aya jalana. Tuh tetangga Cepia, gus daftar haji, gus lunas disuntik, gus 4 kali, gus Sinovac booster tuh mantap. Da can aya nasib, hese can aya nasib mah gus lunas gus nunggu teu dekeun mangkat tapi ka gering paeh we. Nya da can aya nasibna, tapi lembus aya nasib mah teu kudu make duit, daftar henteu tetangga Cepia aya. Maena boga duit henteu kulantaran geus aya nasib berangkat kana suci, maena pas kaluar ti imah aya angin puting beliung. Ka bawah hibar ku angin murak-murak di Ka'bah langsung toa. Wayana jentek balik oge kudu nungguan puting beliung deui. Oh nyaho rek nu kaparek saha nu mawana. Ayo udah tegas 20 tahun tuh balik-balik da eueuh bener puting beliungna. Paling lamun balik tentu puting beliung karak balik paling oge. Ya kadang-kadang perjalanan di ditu mah sabenter jeung diurang baheula tahun 50-an mah lila ka Mekah teh. Oh bangga lila we pokona mah bahkan di Madinah ka Mekah teh make onta. Ayeuna mah geus make bus ngeunaheun. Eta mah aya urang Bandung kamari. Kumaha tah? Hayang nostalgia cenah. Batur marake bus mainna make onta. Di Madinah ka Mekah batus marang katinggal make bus, karena make onta diglek we di tengah jalan onta na mogok, depak bingung manehna kumaha ieu baturus nepi aing di tengah jalan kene jeung onta, urang Sunda mah tarabeakeun akal, kadena mainna mawa balsem cenah. Eta onta ke depan digelang peng-pelanganana make balsem. Korecot durung-durung eta onta lumpat ka Mekah manehna tinggalun. Enak bingung, waduh, aing kumaha ieu otak mangkat heula panaseun meureunna. Teu eleh-geleng ibu aya setengah botol di basem digelangkeun ka sorangan. Balap jeung onta nepi ka Mekah. Teu kagok. Orang Sunda mah nya. Nepi teh ka Ka'bah ka ditu pendapat gereng haprajuk meureun nolol panonna oge. Nya lumpat bareng jeung onta. Nepi kali itu sujud syukur pas sujud syukur meureun dilengkahan ku urang Arab
pas cekat kena sujud teh alah guning poek. Waduh, ya Masjidil Haram mati lampu. Teu nyoba kalaingan urang Arab make jubah. Mainnya di jero jubah. Rumpa, cak teh tah. Ieu bohlam nama ayat tapi parem. Kalau di omenya orang Arab di ome aja dong kayak gitu. Goblok. Ayah no gitu. Parupa kadang anu ulah sok ieu lah, urang ulah sok tahu. Lamun diajakan latihan manasik kudu marangkat ngarilu. Da urang mah teu bisa. Di mah aya nu kuku jelema teh diajak manasik mung. Lah nurutan batu rek gampang geus nepi ka ditu mah cenah. Barang nepi ka Ka'bah ka ditu ka Mekah nguriling wae bingungun. Ngomong ka ustaz tad urang nanaonan si tadi nguriling wae lieur kana hulu. Eta teh tolak goblok cenah aya latihan manasik sama bunga urang ge. Cecakan gitu kita anggar balik mah jadi haji we haji lieur. Nguriling wae. Nguriling wae urang di Ka'bah nanaonan sih cenah. Cek aing ge hiluan latihan sama bunga wae. Sok tahu. Halah ayeuna. Alhamdulillah itu jepiat teh kurang sehat, bae teu nanyakeun oge. Ya keputihan geus 2 poe karasa wae. Aduh. Kuat. Jaba baju jang kabayar. Can pada jepiat mah ada hirup ti Bang Ajablay atuh. Aduh. Nya pan babarengan mah jeung Al Mukarrom, tapi jepiat mah da Al Mugarong. Betul. Kita ngajablay we jepiat mah alhamdulillah batu mah da gareulis dibayar teh ku batur teh 300.000 sajam. Jepiat mah da bah sakieu ayana kadang 4.000 teh ku genepan. Lamun teu boga duit masuk teu tegang ke kumaha bulan hareup we dikirimikeun ku aing. Penting mah aing payu we. Kadang sok aya nanyakeun mun jablay jeung koruptor dosana gedean mana, Bu? Sok gedean mana? Jablay jeung koruptor. Hah? Wah ini jablay koruptor. Dosana mah gedean koruptor. Naon sababna koruptor mah ngalah duit nyangsarakeun rakyat, bener? Benar. Jablay mah ngalah duit ngaenakeun rakyat. Wah edan. Gelo. Nya jablay teh urang kudu waspada, ayeuna teh ada jaba usum bencana ayeuna teh. Kamaripan di Cianjur dulu orang kena gempa kekuatan lagi kuat 6,5 megapiksel kamari teh. Magnitudo. Hah? Magnitudo. Harus diganti. Mesti bangun lagi. Pajak eta teh ya BMKG Badan Metodologi diajar ngejah deui ieu mah atuh. Aduh. Coba cing leres eta di payun aya pacamat di sini atuh. Coba. Te yo meteorologi buru-buru anggeus lah. Sekali ah. Coba sogi meteorologi. Ya. Diberi misalnya jadi bener. Bener jadi salah. Kuing pan mimpi asup kadinya. Leres. Pacamat. Leres. Mun disangka cepnya awewe meureun. Kuat laklep. Cok kadieu. Pacamat teh nembe lungsur teh amang eta. Heeh, tadi pajarkeun awewe burunan. Ucuk cenah kumaha kabarna untuk kuat digalai. Eta teh Mun diberi aduh cetek naon sih ditoong we tadi kamar mandi buset pepentil kuat coblok hiji. Ku pacamat pun kuat. Ini galak cetek. ada cepia di campak ku pacamat mah ngareuneuhan. Atuh mata kecing wae oge. Lain ngareuneuhan. Utak macana bejana pacamat mah lamun nen jam 8 sore. Coplok-coplok setengah 4. Can aya suara kongkorong kaya mah coplok. Ada tokek. Aduh, alhamdulillah ayeuna teh kudu waspada karena banyak bencananya di mana-mana teh ada
komain teh usum angin puting beliung teh teh bahaya bisa ngaruntageun imah eta kekarap puting hungkul Pak komo susuna meureunna karena puting beliung geus alantur imah komo susu beliung ceng teh buras kabeh